Gita Adria Zahra sareng Aisyah Abdi Devikan yang Mutiara. ayeuna keur aya di Bu Cici. Jadi abdi sareng rerencangan abdi bade ngawawancara Bu Cici salaku ahli bahasa ngeunaan pakumbuhan bahasa Sunda. Pamadegna maju atawa henteu? Dah. Dina pamadegan Ibu, naha Sunda dikaresep di segala rupa kalangan di Jawa Barat. Bali makan daya tarikna nu dipikaresepna teh tarik kecan. Nah, ini urang mah mungkin kesenianana jaipongan sisingan kan itu kan lebih menarik. Jadi maka kan daya tarikna tidinya dipikaresep ku masyarakat teh. Kumaha kamekaran bahasa Sunda di zaman modern? Kamekaran bahasa Sunda di zaman modern. Pami saur ibu mah beuki dieu teh beuki leungit. Maksudna beuki leungit teh kalindes ku era modern nya. Ayeuna mah zaman canggih, teknologi ge canggih. Jadi tos rada kasih saur ibu. Kamarigan ibu mah. Terus Kalayan ngaronjatna kitab nu enggal di bahasa Sunda, lamun eta ngajadikeun hiji tumuwuh Sunda. kalian ngaronjatkeun berarti kami dicarioskeun mah eta janten ngaronjatkeun teh tiasa. Da zaman kiwari mah murang kali teh kedah diwanohkeun atau dipatalikeun sareng kekecapan anu enggal. Contohna misalkan pun aing, pun sareng aing teh eta keneh nya. Jadi viral lantaran bahasa aing mah. Tapi ku carana gitunya berarti tiasa ngaronjatkeun teh meningkatkan teh. Oh nya berarti eta teh bahasa pun eujeun aing teh bahasa Sunda nya. Berarti bisa meningkatkan anak-anak teh terang bahasana. Mengenal oh eta bahasa Sunda teh. Jadi bisa aja. Terus Dina pamagan ibu, kumaha pentingna bahasa Sunda dina pakumbuhan masyarakat Sunda? penting pisan. Sabab lamun henteu ku urang Sunda, bade ku saha deui dimumule. Arek ku Batur, arek orang Jawa, da mah mungkin pasti da ku urang-urang keneh dimumulena. Terus Kumaha pamadegan Ibu ngeunaan bahasa Sunda zaman kiwari? sama dengan ibu. Mutkeun ibu mah bahasa Sunda zaman kiwari teh entah teh atas teu katingali. Nya eta teh atos seueur anu cara urang mah model orang Karawang, lebetna orang Jawa, orang Batak gitu. Jadi banyak seueur budaya asing oge nu lebet. Misalkan nya ti teu kedah ieu lah tina modern, tina handphone, tina naon oge tos teu ka ieu lah bahasa Sunda mah. Jadi teh anak-anak teh murah kali ayeuna teh teu gaul nyaros ku bahasa Sunda misalkan gitu. Gengsi nyarios ku bahasa Sunda. Ya tentu iya terus rada teu kaya ibu pami ngaulang oge nya bahasa Sunda mah ibu ngomong apa gitu. Kadang ibu nyalir lagi sok oh nya zaman ayeuna namanya ai barudak teh tos teu kana bahasa Sunda teh ieu boh teuing di sakola gitu pami di bumi oge nya murang kalina di bumi nyariosna bahasana bahasa naon? Bahasa Indonesia. Kalian juga sami sadaya kan? Iya. Paling dicampur meureunnya nyariosna gitu. Bari nyariosna ge bahasana kasar. Kasar teh Sumuhuna kasar. Iya. Pasti. Terus deui faktor naon wae anu nyababkeun masyarakat Sunda teu nggunakeun bahasa Sunda? anu tadi teh anu kahiji gengsi. Anu kadua sepuhna henteu ngawanohkeun bahasa Sunda, bahasa indungna. Jadi jati diri orang Sunda teh teungit gitu teh. Terus anu katiluna dina faktor teknologi oge. Bahasa Sunda mah teu penting. Ayeuna mah kalindas ku bahasa Inggris,
Padahal orang-orang luar, siga orang Belanda oge nya ngulik karena bahasa Sunda. Karena cara nasi pada suka didik karena bahasa Sunda. Kita dede carana. Nah hiji nya orang nyariosna kada diajar ku bahasa Sunda. Gitu. Pamit teu diterapkeun mah da moal tiasa. Model sok. Ayeuna bahasa Inggris diajar hayang ngadeup. Tapi dipraktekkeun henteu biasa. Oh, sorry. Hilap deui diajar pasti. Gitu. Teu beda jeung urang. Teu beda deui jeung barudak. Nya urang aya nu leutik oge kitu nya. Pasti moal ieu, moal biasa pami ku urang teu diterapkeun. Di diri urangna ngawitan ti urangna. Terus Nah, bedana bahasa Sunda baheula sareng bahasa Sunda kiwari. bahasa Sunda mah teh bentenna paling nu ngabentenkeun teh dina wewengkon namanya nya model di Kuningan bahasana opak di urang mah opak meureun di mah bahasana becak teh opak. Di Banten misalkan di urang mah bahasa ngewekeun teh eta teh bahasa paling kasar, tapi di ditu mah ngewekeun teh ngawin gitu. Eta unggul paling ngabenten bahasa Sunda mah kitu-kitu. Kumaha pamadegan ibu ngeunaan pertumbuhan bahasa Sunda masa ayeuna teh maju atawa mundur? So itu mah nyata ditu ya leungit tos mundur kalindasna ku era modern. Ku teknologi canggih teh murang kali teh naon si bahasa Sunda mah da teu penting. Anu penting mah paling bahasa Inggris. Komo pami di lingkungan Karawang mah nya bahasa Sunda teh tos teu dipalirek teu diliuk pisan. Anu diperlukeun teh misalkan teu penting lah bahasa Sunda mah. Da anu diperlukeun teh bahasa Jepang, bahasa Inggris, da urang hirupna di dieu di area industri. Jadi jangan bahasa Sunda. Teu penting. Iya kan? So mikir teu nya ayeuna mah pami teu bahasa Jepang, bahasa Mandarin. Aya teu les bahasa Sunda da teu aya. Pami di Jawa mah seueur eta teh les bahasa Jawa. Karena memang mereka mah melestarikan, ngamumule bahasana, bahasa indungnya lirat teh dimumule. Kada dipikareus. Jadi numutkeun ibu mah orang Sunda di Karawang teh tos teu malirek ka bahasa Sunda nya lirat bahasa indungna. Atau dari Nah, tadi teh pamadegan Ibu Cici Ngeunaan pakembuhan budaya bahasa Sunda. sakitu wae ti abdi jeung rencangan abdi. Sampurasun.